Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi bidaraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Adabus safari ari ieu eta adab-adaban nyanyabaan. I'lam kudu nganyahokeun ku anjeun. Anas safaro kana sayaktosna nyanyabaan imma ayakuna eta maboh bukti ayakna itu sapar wajiban eta anu wajib ka haji baitillahil harami saperti munggah haji ka baitullah al harami anu mulya wa talabil ilmi sareng nyuprih ilmi al fardi anu fardu wa imma ayakuna sareng eta boh aya itu sapar manduban eta anu disunatkeun ka ziyaratin nabi alaihi wa alihi sholatu wassalam saperti ziarah ka Kangjeng Nabi alaihi wa alihi asholatu wassalam au ziyaratil auliyai atawa ziarah ka pirang-pirang para wali wasolihina sareng ka pirang au ziyaratil walidaini atawa ziarah ka dua kolot wal arhami sareng nepungkeun baraya au ziyaratil ashabi atawa ziarah ka pirang-pirang sahabat wal asdiqai sareng pirang-pirang babaturan wa imma ayakuna sareng boh eta aya itu safar mubahan eta anu dimenangkeun kasafarit tijarati saperti nyaba dagang awit tafarruji atawa tamasya wallahu a'lamu bissawab.